saminggu ka tukang sabaraha poe gitu. Sok. Digaskeun mah. Gaskeun. Oke guys, nah jadi ayeuna aya ide-ide hijinya ti Faisal Abretnya. Lain. Dia bisa Teuing saru. lewat TikTok di beranda TikToknya orang direkap deui, orang di aransemen deui. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kaanggo ku sadayana nu naronton, amin. Jadi si caritana teh si Iwang nafsu kanaon kagobog cau jadi api-apina si gebog cau eta teh guys anu ngaweaan kabogohna gitu nya. Siap. Oke. Gaskeun. Gitu nya. Bener, siap. Kelak. Wah ngomongna ada tarikannya. Siap tek. J2 3 action. Ya goblok dan naonan ngawe kamu wae. Goblok nantung anjing aya kawan ieu beuh. Goblok anjing. Cut. Tahan heula. Aya kamera kadinya. Sok nangtung anjing kitu sok non teh. Maneh nangtung. Jeung aing gelut gitu biasa. Ya orang Dieu heula engke nangtung. Ajakan nangtung ku maneh. Siap tek J2 3 action. Sok nangtung anjing kuat goblok sok anjing. Cut. Tahan. Ieu ngarobrol duaan. Ari urang kan kumaha? Keur kikituan we, keur kikituan. Kala teh kurang ieu euy. Moal teh dia videona mah. Hah? Moal teh dia videona. Jadi hayang katingali si Iwang keur tenggelanana gitu. Oh kieu teh. Tah, gitu jadi pepelong-pelong weret. Bedi saeutik. Badian. Nah, gitu. Guys. Tantungnya. Karena enggak ada maneh mah. Sok. Jadi kok mana teh pepelong-pelong jeung si Redi teh gitu. Tapi bari ngobrol gitu. Tak budak kunaon gitu. Ya cuman nih saminggu ke hareup saminggu tengah. Siap. Tek J2 3 action. Oh, eta kunaon jelema? Jelema tirah aja. Teuing da kamari lah aya semingguan. Samingguan? Heeh, seminggu tukangan. Cut. Ayeuna Wang kamu teh pokona mah nafsu pisan. Jadi si tangkal cau teh digobrakeun ditijekan gitu. Siap. Di mana sasarean mah? Tek J2 3 action. Goblok. Anjing gua nya. Cut. Nah, sip. Sakitu wae pemirsa penonton, kita cekidot langsung di video short. Engke tonton di link di deskripsinya. Hatur nuhun.